Kedeng deui aing dek lulus sakola. Ngomong-ngomong aing dek kuliah. Apa gawe? Apa kawin ya? Lamun gawe naon? Ya kuari mah dengan pagawean ya rarese. Lamun kuliah modalna gede. Lamun kawin sigana masih utemna ge teu can boga duit. Geus kieu kumaha? Piraku bae aing nganggur. Pugu mah nganggur mah eueuh teu boga duit. Udah lah, nganterin paket ka jadi tugas aing. Mau di jam jelema teh redig. Awas bae ku aing tapi nya ieu lamun teh anda dieng eureun ieu jadi tukang paket. Tapi lumayan sih, kemarin teh pan anu boga hutang kan aing. Ku aing sabari ditagih sugan bedek mayar saya tanya. Geus lah. Oh, mending ngabaso yuk. Udah duit kita dia nggak baso. Geus aya tenang. Naktir aing deh ya. Ayo. Ya. Sini mesen. Teh baso. Teh, baso 2 teh. Siap. Don. Ngajakan yang nggak baso dia. Bayaran deh ya. Heeh. Duit di mana dia? Boga aing kamari bisnis tanah cair. Tuh dia aing mandek. Nungguin aing baso nanya. Heeh. Teh keblok kene tuh. Teh, nungguin dia teh, baso na teh. Kasih adon nu mayar yo. Neng. Ih, gelis-gelis ngalamun bae. Ngalamunan sakit tuh. Ngalamunan atah. Naon sih? Kepo amat. Datang-datang sok kenal. Justru eta orang can kenal. Kenalan yuk. Sugan bae orang jodoh. Aiyong, kurir, terganteng, saci pucang. Mamai, Gelis-gelis judes. kan entos kenalana. Kuari nek naon di mang? Tadi, namina mamanya. Nuhun. Ya, paket kebenaran amat. Baraha. Gratis atau jeung mamai mah. Beneran. Beneran, asalkan antar Aiyong ngabaso yuk. Kumaha nya? Geus ayo tenang, dibayaran ku Aiyong. Bisa yuk. Ayo. Don. Tuh, nyah donnya. Oh, langunah gratis ieu. Don. Sering-sering diajak ajak aing, Don. Gantian lah kayak aing traktir ku dia. Kan dia boga duit. Alhamdulillah beker boga milik. Ini jo kayaknya orang. Biar pai pedagangna. Mai, deka mana dia? Deka baso. Ngabaso ke mana? Tuh dia pai pedagang baso. Hari ini saha? Kamu ku si mama ini. Tukang paket sih mah. Kabogo. Kabogoannya. Tukang paket ieu Ayo mah. ngeut di PJ tah. Hayu atuh geus. Ayo geus ditraktir kabehan Tukang ayo. paket geus teuing Kabogo, ayo tukang ayo. paket teh kabogo sih yang penting aing ditraktir. Di mana? Di mana? Don, mau melias, Don. Tah. Mesen bae wong. Aduh, Si Kiwong. paket deh, Don. Ayo boga hutang sakelong. Weh, jakir ngabaso. Boga duit segana namanya. calon ngulikeun baturan. Alah, boga duit. Beneran, tanya bata. Nah, Mang duit ge. alah bohong. Neng Mai, kira dari Mai. Bang tidak mesen baso bae yang bayaran ke. Oh, tenang, ayo Mai. Dibayaran yo. Boga hutang kan aing. Utang 10.000 ge. 2.000 beta. Naon dia mah 2000, menang naon hiji doang meureun. 10.000 atuh tatiluan kami. Mana yang hutang lagi dengan 10.000. Atuh geus teuing ieu mah pan dia pajakna tah berajam eta. Ya, Can sudah bayarna mesen teh. itu, sudah Oh, mesen. mesen. Tenang. Mira Mai ngomong Mai. Saya 10. Mang. Hah? Urang kieu heula ya. Yang mana? Kayak heula keburi. Belak-belak dia mayaran nih Ah, soalnya. buat ruang di kene. Oh. Kudu. Gitu. Oke. Awas dia nya. Heeh. Balik deui ku aing geura. Tah bayaran setunya.
sebentar mai. Sebeh. Alhamdulillah di sebelah mah. Irman sebeh teu. Wong. Ai, kemana sih Ki Wong? Tadi mah aya. Ai. Aduh, nyabaturna dulu. Aing bae menu mayaran. Mana paket karak diantarkeun ka dia doang gitu aing. Kumainya aing mayarana. Nya digratiskeun di kono. Kunaon dia ngalamun? Teu boga duit meureun dia jeung mayarana. Boga aing duit mah. Tapi ya, dompetna katinggalin. Mayaran heula sih. Kayak lain gantian. Sama atuh aing kitu mau duit. Irman mau duit teu? Henteu bogoh aing ge. Aduh, kumaha geus kieu nya? Teh, baraeun teh. 50.000-an. Diraku wae teh, mesenna ge 3 mangkok doang, mah nyabe 50.000-an. 30.000 meureun. Anu tadi 20.000, anu kuari 30.000, jadi 50.000. Aduh, teh, pani dompet urang katinggalan. Terus jaminan HPP-nya. Itu kayak isukan, kayak nanti sore kayak dicopot deh ka dieu. Di kang teh sama duit mah. Hi, teu boga kaisin amat. Atuh kumaha mah ari dompetna katinggalin mah? Ih gara-gara si Giwong ya jeung baturana. Geus lah hayu mai balik. Ada satu lagi bacanya. Geus lah ai mandung-dung deui diajak ku dia. Nyisinkeun. Mamai, paketna katinggalan. Nuhun. Gara-gara si Giwong ya jeung baturana. Teu bae koen ka timu mah, dibebek koen ieu. Kadang beas kencur. Aduh, aing ulinya si Kiwong. Menang bakso gratis. Kudu sering-sering gimana aing ulinya si Kiwong. Tugan katepaan pinter na aing. Kan kemana tuh si Kiwong leungit nanya? Tah, si Bungaok tah. Tapi kemana sih tanya si Kiwong nah? Tapi ngeuing lah saya teh bae koen digagayak. Jeung nebusan HP aing tah. Woi Bungaok. Paju ku dialin, makana dia. Goblok dia, lain nulungan lain naon kelas serian. Dia jeung kabur tadi jeung si Kiwong. Aing bae nu mayaran. Dasar hemat mah duit ya. HP aing tadi dijadikeun jaminan di tukang warung. Mesti gak bantuan Oh, aja. asal bae dia nya. Oh. Akan ku dalin karma dia. Geus ka dibayar ya. Anjeun nebusan HP. Beran ya, dia kan bayar ya. Anjeun nebusan HP. Makanya. Tak aing teh 1.000 doang. 50.000 dia bayarna ge ka ditu. Eueuh. Oh, mesti geus 1.000 bae. Geus kebeja gisuknya. Awas janya lamun isukan teu mayar geura poe. Baru aing karena bahagia doang ngebaso gratis.